Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir al-ghuraba'u fid dunya arba'atun, Qur'anun fi jawfi zalimin, wa masjidun fi nadi qaumin la yusalla fih, wa mashafun fi baitin la yukra'u fih, wa rajulun salihun ma'a qaumi su'in. Wa qala ta'ala, inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban fa idza nadartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarraftu dzalika anhum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bahatur para alim, para ulama, kiai, syaikhuna al-mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh majelis ta'lim, sesepuh lembaga pendidikan diniyah anu aya di ieu wewengkon. Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana anu hadir oge nu teu tiasa hadir jembar manah milik rezekina, tambih-tambih manfaat ilmuna, tambih-tambih barokah umurna, tambih-tambih barokah turunanana. Ais pangampih papayung lembur pangarsa Bapak Bupati miwah rombongan, pangarsa Bapak Camat miwah rombongan, pangarsa Bapak Kades atanapi Huwu atanapi Jaro miwah keluarga, Ketua MUI BPD kalih LPM Ketua Karang Taruna oge Ketua DKM Masjid Al-Ma'arif dan masjid-masjid yang ada di sekitaran. Mudah-mudahan sadayana aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu anu hempak merbayaksa dalam segi kuantitas mengalahkan para laki-laki,
karena memang dimanapun pengajian itu selalu didominasi oleh ibu-ibu. Memantak lamun dihitung loba keneh lalaki, loba keneh ibu-ibu, pasti loba keneh ibu-ibu. Mantak penting iya lalaki ulah macem-macem, boro-boro gelut jeung ibu-ibu. Lantaran lamun kiih kabeh ibu-ibu, lalaki palid kabeh. Mudah-mudahan ieu sadayana nu hadir dihampura dosana, dirahmat hirupna, kapati-pati dipundut nyawana kumaha kawasa Allah geus nyimbutan urang ku rahmatna. Kalayan urang bisa kumpul ngariung kieu, tentu ieu adalah atas inisiasi jalma nu mawa kopi ka hareup. Mudah-mudahan nu mawa kopi sing panjang umur. Posting batur mah paraeh los. Tinggal saya tabe sorangan. Kita bisa berkumpul di sini itu atas inisiasi dari para aing teu meunang ngalieu ka tukang meureun. Kita bisa berkumpul di sini itu mana ya? Tolong yang ini mic apa namanya? Speaker yang ada di kontrol, yang ada di panggung. Efeknya kecilin. Aing ngasa ngomong di jero guha untuk mewadahi kita agar bisa bersilaturahmi. Betul? Sungguh kita semua berkumpul di sini itu semata-mata karena kita punya ikatan yang sama, punya mahabbah yang sama. Karena siapa kita berkumpul di sini? Ada para kiai, ada santri, ada ustadz, ada juga pengusaha, ada juga pejabat di sini. Apa yang menjadi alasan kita kumpul di sini? Sungguh karena dia. Saya bisa ngajedok ke? Aing sok poho. Kita kumpul bersama untuk bersilaturahmi. Lain poho aing mah. Kita semua berkumpul di sini untuk bersilaturahmi itu karena kita semua mencintai Rasul. Karena masjid yang kita resmikan hari ini adalah salah satu pusaka yang Rasul tinggalkan. Betul? Ulah waka ngaku cinta Nabi, urang jalaksana. Hah? Sinang barang atau jalaksana? Atau nulis blow on berarti? Hah? Kecamatan? Desana desa? Ulah bari nyorong atau ngamejaan anak? Ih, wawuh ge hento. Jadi sindang. Ulah wakang aku cinta Nabi, hei orang sindang barang anu sayang. Lamun orang ka masjid teu aya keterkaitan teu aya. Emut keur ngajaga salah sawiosna pusaka Kanjeng Nabi. Lantaran masjid teh adalah salah satu pusaka nu dikantunkeun ku Kanjeng Nabi. Masjid lain ukur simbol, tapi masjid jadi wadah, jadi asbab wasilah maju mundurna ieu kualitas iman umat muslim. Bu Pak tuh ada lalaki mah nembalan nama kos di leuweung heuy cenah haram jadah memang. Oh, kita semua merasakan bahagia, betul? Yang pertama yang membuat kita bahagia adalah harapan kita ingin melihat terwujudnya Masjid Al-Ma'arif, agar masjid ini menjadi pemersatu umat, agar masjid ini menjadi wadah umat dalam rangka menuju ridha Allah,
dan kita semua beribadah bersama-sama ibadah, dan kita semua tentunya punya kewajiban untuk memberikan suri teladan contoh kepada generasi yang akan datang. Bagaimanapun susahnya membangun satu masjid, lebih susah lagi memakmurkan masjid. Maka saya harap kepada seluruh warga di sini, tentunya kaum muslimin wal muslimat, semangat membangun masjid harus kita teruskan untuk semangat memakmurkan masjid. Jangan kita membangun masjid bermegah-megah tapi ngesian pak wegah-wegah. Uy, kurang sindang barang, ulah nyieun masjid teh ulah kawas nyieun kuburan. Nah, tanyakeun kata kumaha kopi. Nyieun masjid ulah kawas nyieun kuburan. Deuleu nyieun kuburan, loba nu nyieun mah. Nu nyieun kuburan kabeh hayang marantuan. Tanajan lolobana mah nangkep tuur meakeun kopi. Betul. Tapi eta nyieun kuburan loba nu nongton, loba anu mantuan. Tapi palebah ngeusian mah pak embung-embung. Betul. Sok geura kakak mun aya nu maot loba di kuburan. Betul. Kabeh hayang milu mantuan, hayang milu ngasaan, boh sapacul, boh dua pacul, geus jadi kuburan mu ngeusian nama. Tak ieu nyieun masjid ulah kawas nyieun kuburan. Betul. Maka dari itu mari kita semangat untuk tetap jangan sampai aing teu dibere kopi. Ai batur dibere ari aing teu kumaha mimitina. Oh tenang, emang cana naon sih? Tenang. Tapi ulah poho itu tukang sonsin sembere udah mang kopina aya mang eueuh rokona aya aing ge eueuh sih. Bukan apa-apa Pak Kiai, Pak Kuwu. Pak Kuwu nu mana sih? Oh diam-diam bae. Pak Kuwu ya, kita pernah ketemu ya? Iya. Untung aing teu nyieun goreng baheula. Aing lamun nyieun goreng baheula pasti si eta dendam ka aing. Oh, mari kita tumbuhkan kembali semangat untuk memakmurkan masjid agar dari segi imarah, dari segi idarah, dari segi riayah masjid memiliki ketiganya, agar kelangsungan masjid ini rasa manfaatnya bahkan jariyahnya sampai di hari kiamat. Amin. Nepi ka semangat urang para panitia, sanajan semangat urang teu ngagedur minimal ruhai. Pengein sanajan semangat orang tengah gedur minimal ruhai. Betul. Ulah nepi ka pareum da urang hayang neuleuh kawas kieu eta hese. Betul. Hese hayang masjid kawas kieu teh perlu proses 7 tahun. Betul. Tapi 7 tahun adalah waktu yang singkat. Betul. Maka yang lebih berat adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepada orang-orang yang sudah membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka rela mempercayakan hartanya ke tanganmu, mereka rela menitipkan hartanya di bawah kepemimpinanmu. Atau salah ngalewat aing keur ngomong. Orang-orang yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan bermaksud untuk menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid, kelak mereka akan menagih janjimu. Hei panitia pembangunan, non siap ucap kicep. Abdi baheula nyimpen keramik
abdi baheula nyimpen semen, abdi baheula nyimpen pasir, abdi baheula nyimpen cet, mana ayeuna bagianana aing butuh. Kade matak yuk urang kabehan ieu masjid sakieu gedena, nanya ka urang dieu gede masjid gede lemburna. Masjid gede hieu gede masjid gede lembur, masjid gede lega mana jeung lembur. Tapi lamun masjid teu pinuh berarti masjid nu nyempitan atawa lembur nu ngalegaan. Lamun masjid sakieu dibanding lembur jeung legana luar biasa nepi ka masjid teu pinuh berarti masjid anu meotan atawa lembur nu ngalegaan. Nang ning maka mari kita sama-sama berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan inayah kepada kita, dan Allah berikan taufik kepada kita agar kita mampu menjalankan apa yang menjadi harapan kita. Masjid, kebanggaan masjid ini adalah ketika masjidnya megah dan juga kemakmurannya terjaga. Amin ya robbal. Untuk itu mari kita untuk membakar semangat persatuan. Kata Rasul, al jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Persatuan itu akan mendatangkan sebabnya datangnya rahmat. Kalau kita bersatu baik dalam ibadah maupun sosial, Allah akan menurunkan rahmatnya. Tapi kalau kita terpecah belah, terkotak-kotak masing-masing, masjid tinggal masjid, tapi anggar salat di imah, maka engke urang bakal lemah secara iman, lemah secara kualitas ibadah urang. Hayang aya hargaan, urang mah kudu daek dikubik. Naon cenah? Urang mah kudu daek dikubik. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah intan mutiara, beliau adalah intan berlian, tak terhingga nilainya, tak terhingga mulianya. Maka beliau itu ibarat intan mutiara, intan berlian. Satu orang nabi, maka dibanding dengan dunia ini belum apa-apa. Kenapa? Saking cintanya Allah kepada nabi, saking mulianya nabi. Urang aya hargaan moal tuh, urang aya hargaan teu aya teu aya, tapi urang mah menhayang aya hargaan kudu dikubik. Urang cenah kudu dikubik lantaran naon? Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kanjeng Nabi teh jalmi tapi luar biasa. Kanjeng Nabi mutiara, ibu bapak batu bara. Aya hargaan moal, aya hargaan moal, aya lamun dikubik hiji mah hiji moal aya hargaan. Tapi lamun dikubik aya hargaan. Yo tingali geura ibu meuli pasir meuli batu tarasa naon, tarasa hiji-hiji, tapi 2 kubik 3 kubik 4 kubik betul. Tah jalma anu ngamakmurkeun masjid berarti eta jalma keur dikubik. Jalma anu daek berjamaah di masjid berarti eta jalma keur ngubik supaya amalna kabawa kabeh kabawa sae. Lantaran urang salat di imah hiji galamun bener Fatihahna bu terus kitu bejakeun ka bapakna, Pak naon tuh masjid Al Ma'arif geus anggeus aya kitu geura kartu ka masjid. Ari nah kunaon kitu sieun teh aing ka masjid ceuk ajengan ge panggoreng-gorengna lalaki saumur hirup tara ka masjid, sakali asup ka masjid panghareupna alabatan imam.
arek boga salaki kitu engke datang ke masjid cek karpet masjid amang keur hirup ka mana bae aya geus paeh kakara asup ka masjid yo iya mumpung masjidnya anyar kene jadi haneut kene semangat kene mari kita pupuk semangat untuk melanjutkan dakwah Nabi salah satunya adalah memakmurkan masjid siap yo supaya semangat di dada kita semangat di hati kita terbentuk dan menggedur. Mari kita sama-sama membaca sholawat. Siap? Oke, panitia, apakah mungkin kalau lampunya dimatikan yang ada di tenda? Tidak mungkin. Kalau tidak mungkin tidak apa-apa. Baik. Karena di sini ada hadroh ya itu ya? Hadroh atau marawis? Hadroh. Ya, kenapa saya tanya? Karena beda. Ada hadroh, ada marawis gitu. Hadrohnya? Hadroh kan? Bisa salah. Kan beda. Aing hanas nyebut hadroh kayak orang marawis. Beda. Ya, model hadroh mah. Hadroh lamun ibu di imah ngadengnya sorak itu tingali bisa salaki kebuhulan kulurah eta hadroh eta parawis beda deui eta mah rada ngebit haliwu prak dong papak dong ayo opak ayo gemblong ayo opak gemblong emping ngecuh cur parawis eta. Ayo ibu-ibu mah kan biasanya tagoni. Nah, beda kan? Beda tagoni mah crek. Tang tum. Ting dem. Ting dem. Tang tumpak ping ngededetkeun tumpak ping ngededetkeun tumpak ping ngededetkeun dung endu mari baca sholawat Nabi mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya marilah hai kak kenjring eta mah kada paginya iya lama jeung ibu-ibu langsung ngaji atuh enggeus pakowo lama jeung ibu-ibu ngaji serius enggeus hiji api-api hayang kiih tibalik deui ngaku eni aya ce eni esih si Marni aya Marni Anah aya ce Anah Dewi si Dewi aya Isah si Isah aya oh maitoh segala ayat cumaenya Maimunah omoe maneh atau omoe saroh omoe sirah siapa sesuatu siapa bu? Oke, yang bawa HP tolong nyalakan flashnya bu yang bawa HP nyalakan flashnya ya Kang Haji Andri iya tuh bisa dipareman iya ente atau babetnya di babet nih parem kalau nggak mungkin ya nggak usah nggak usah kalau nggak mungkin ya. Oh, enggak sekolah. Ya, kecuali panggung ya. Panggung mah tong di pareman. Atuh lamun panggung di pareman banget aing teu kadolo. Tuh. Abeh payung bararel ieu mah nya. Mah nya kudu kieu atuh. Aing juga susana kieu mah. Katemi sate 7 tusuk ya udah bang
Biar nyalain aja bang, nyalain aja biarin. Alhamdulillah. Siap po? Minta cluenya sedikit. Secara cinta. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semua Allahumma kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, dambaan kita siapa? Teladan kita Nabi Muhammad, sholawat salam tetap padamu. Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku, betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma sholli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik. Kunaon ibu tenurutan? Euy. Kunaon tenurutan? Teu apa? Pak? Kunaon teu miluan, Pak? Oh, teu bisa. Panjang teuing. Arek nu pondok arek.
nu pondok arek, nu babari arek, arek nu babari, nu babari, nu babari, nu babari. Tuh dua. Ariko mau balik mah Pak Kubu diajak edan ge kompak. Coba lamun ku Pak Kiai ngaraji gandeng amat Pak Kiai ngomong wae. Aing gari daek mah ngaji ieu. Aya nu kitu aya. Aya bae pasti.